Mitra di karaosnya dongeng nujuluna gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS Nincak bagian ke-38 tos 38 episode deui nya para mitra ieu as anyar keneh nya hiji tanda urang betah hidup di dunia mugi-mugi ka betah urang sabridho Allah amin ya rabbal alamin. Dongeng nuju dianca ku Mang Jaya carios nyambung judulna gara-gara harta. Gara-gara harta ieu karangan Bapak Tatang KS para mitra. Sabada namatkeun bagian ke-38 ayeuna nganca bagian ke-38. Atuh kalayan atas nama admin sareng kru ti Mang Jaya Official, Mang Jaya ngaturkeun nuhun para mitra. Ulah kirang-kirangnya ngapunten dina kakirangan sareng kalapatanana. Mangga nyangakeun gara-gara harta karangan Tatang KS Nincak bagian ke-38. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyata gara-gara harta. Ieu dongeng para wargi karangan Uwa Tatang ayeuna teh Nincak bagian ke-38. Para wargi anu mulia mangga dongeng urang teraskeun deui anu judulna nyaeta gara-gara harta. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang ayeuna teh Nincak bagian ke-38. Mangga urang lajengkeun. Harita Marwati ngoloyong ka jero malah tuluy kebat ka dapur. Harita teh para mitra rek nyangu sabab geus waktuna nyangu. Samalah ibu Caci oge teu lila nuturkeun ka dapur. Ari pas ugana harita ka kamar disalin ku pakean bersih sabab rek nepungan saurang dukun nu katelah Mang Ibro. Geus beres disalin koloyong ka dapur nyampeurkeun kanu jadi pamajikan kalawan pokna. Ibuna, apa rek Mang Ibro teh da geus rada iuh ayeuna mah. Dingkekeun bising kaburu hujan. Nya mangga atuh bade ka Mang Ibro mah ayeuna mah mung sing seep-seep we nya apana sasauran ka Mang Ibro, ceuk ibu Caci bari ngalieu. Pokona mah nya kitu teh we. Ku apa rek dijelaskeun? Bari sakantenan taroskeun perkawi syaratna teh apa ke abdi sareng ibu bade balanya, ceuk Marwati nitah nanyakeun syaratna. Ku apa gerek ditanyakeun? Teu kitu gengke manehna tangtu ka dieu lamun pareng keur aya mah temal pasuganda ka jero deui nyokot heula tarumpah dina kolong bupet. Geus kitu mah jerut turun tuluy ngaleos ari denjoni. Harita ngadon luntang lantung di pipir bari ningalian jambu batu menimeuh peuy ngan hanjaka ngarora keneh. Nu teu kacaturkeun di jalana pasuganda. Harita teh para mitra geus tepi kanu dimaksud kabeneran Mang Ibro nyampak aya samalah keur ngadaweung ditepas. Pangapunten kulan. Ahong Allah ahong haturan Aden. Aduh, meni lawas tilawas nembe ka dieu deui. Kumaha saputra garwa dara Mang Aden? Ceuk Mang Ibro gancang sasalaman. Kalawan nyebat Aden ka pasugana ongkohan ti bareto ku sarerea pasugana sok disebut Aden. Pangestu Mang. Sawangsuna kumaha nu di darieu? Alhamdulillah sawang ki dieu Aden. Nyalira wae Aden teh. Sakieu we Mang mawa inung si kucrit mala sakararagok rek silih kiceupan teh teu jongjon. Ceuk pasugana banyol. Ahong ala ahong surahong. Aya kitu na eta Aden majah teh karagok silih kiceupan sareng nu ngalangkung. Panyanten teh teu ngeureuyeuh keneh ningal nu herang-herang mah. Wah sakalieun tamak kesel we jeung sareuk-seuk panon. Ngeureuyeuh we Mang. Aduh, ahong surahong. Aya kitu na Aden, ay mangga atuh dilebet lingina Aden. Di mah barayedung Aden. Mang Ibro asa suka seuri ngabarakatak bari teu weleh nyebut alah ahong surahong. Nah, keun we di dieu Mang da moal lila. Teu umum Aden linggih dina babalean masuhun. Umumkeun we ku Mang Ibro atulah. Aduh ahong surahong bajah teh diumumkeun cenah ku Mang cenah aduh. Dupi kitu aya kapriyogian naon atuh Aden nyaurkeun moal lami teh. Meuni asara reuwas Mang teh Aden. Ceuk Mang Ibro gek biuk pahareup-hareup jeung pasugana tur pada silang.
Biasa we geus teu aneh deui mang. Satiap ka dieu terek ngaririweuh ka kolot, da teu aya di kaperluan mah di mana teuing ka dieu nya mang. Alah ahong surahong. Aduh. Atuh ios nah masing ukur amangan masing bade aya kapriogian oge. Ari nu sakinten tiasa dipidamel mah ku emang. Dupi kitu aya kapriogian naon atuh aden teh. Mang Ibro bari neuteub. Nyaeta abdi teh geus aya kana 4-5 peuting na mang. Mangi nu aneh-aneh, ambuing ahong surahong. Menak nu aneh-aneh kumaha den? Mang Ibro bangun anu kaget batur neuteub seukeut kana beungeut Pasuganda. Atuh teu hararese barabat ku Pasuganda. Harita keneh dicaritakeun. Ti mimiti para mitra tina perkara sok loba dedenge anu teu katingali bungkeul kanana. Samalah mungaran Den Joni datang dicaritakeun yen ibu cacih pamajikan Pasuganda kungsi ningali makhluk matak pikasieun di teras. Tutas Pasuganda nyaritakeun kaayaan di imah atuh Mang Ibro pokna. Aduh ahong surahong. Baru saya nu kitu aden. Dupi kapengker. Kumaha aden sok aya nu kitu? Berkah hari ka tukang-tukang mah jempling tarang adenge sora berit-berit acan mang. Kayeunakeun we kurang leuwih 5 peuting sok aya dedenge anu teu pararuguh. Temal Pasuganda sajelasna nu ka tukang-tukang matar aya dedenge anu nimulkeun kakeueung atawa kasieun. Ke dupi salajengna. Kumaha tu aden? Mang Ibro teu leupas tina paneteupna kana beungeut Pasuganda. Nyaeta nu satuluina marek muntang tulung we ka mang. Sabab kuring de geus ngaku kolot ka mang teh nya jelasna mamenta dipangnarekahankeun. Ceuk paribasana aya jirig nyiliwuri setan mindah rupa atawa aya ganderwo newo-newo. Lamun pangnyingkahkeun da mamenta dipangnyingkahkeun we. Ulah rek sapapanjangna bangsa nu teu paruguh mah cicing di wawangunan kuring kitu. Insyaallah aden. Insyaallah ari pangarsa percanten mah kana tarekah mang. Dupi maksudna pala ditarekah teh iraha aden. Kaayang mah peuting ayeuna keneh mang kabeneran malam Salasa. Nganeta naon syarat-syaratna? Engke we urang tinggalian heula kaayaan tempatna aden. Bili aya karuhun aden atanapi karuhun tuang garwa. Kumang bade ditaroskeun ka palaina. Nuhun teu aya pamunutna. Ke atuh antosan sekedap aden. Mang bade wawartos heula ka barudak bilih deudeupun, ceuk Mang Ibro. Tuluy ka jero bebeja heula ka anakna jeung ka minantuna. Tuluy disalin ku pakaian bersih kalawan teu lila Mang Ibro norojol. Bari ngajingjing tas kulit nu dieusi ku parabot. Aduh kumaha atuh aden mun teu acan ngaleut. Keun bae Mang Ibro ongkohan bisi kaburu hujan, temal Pasuganda. Cerut tarurun tuluy ngaleos. Pasuganda lempang ti hareup diiringkeun ku Mang Ibro. Sabab Mang Ibro teu daekeun dititah ti hareup. Teu kungsi setengah jam geus tepi kalacat arungga. Pareng ibu cacih norojo ti kamar sabab kareunge soran uluk salam. Euleuh eta si emang haturan teuing mang da mang. Ibu cacih gancang ngabagiakeun bari sasalaman. Alhamdulillah Nyimas. Samulihna nu di dieu wari lujeng. Pangesto mang ngalingi, temal ibu cacih. Gek Mang Ibro diuk dina kursi. Leos ibu cacih ka tukang reka menitah mairan cai Kamarwati. Anu keur nyangu bari dibaturan ku Den Joni salakina. Teu lila ibu cacih ka jero deui gek diuk ngareneng jeung Pasuganda. Ari Mang Ibro harita gawena teh tatanggahan tuluy rarat-reret. Siga aya nu keur dititenan ku manehna. Torojol Marwati mairan cai kopi 2 gelas di bakian. Bari dituturkeun ku Den Joni. Abah damang? Marwati sanggeus nuna cai tumanya bari nyolongkrong sasalaman. Pangestu ucu, kesaha teh itu Nyimas? Mang Ibro taksiran pohoeun deui ka Marwati. Sabab ti heula mah basa tepung waktu kawin awak Marwati jangkung leutik ayeuna mah jadi gumuleng. Kapan eta teh nu ditikahkeun kamari teh Abah? Muhun teteh, muhun pun anak Niwati. Allah amuing ahong surahong. Kudan deneng wati ieu teh aduh Allah ahong surahong.
Upami tepang di jalan pasampangan teh masih kan aku abah mau ditaros. Upami neneng teu naros di payun mah. Sanes kuki tu pangling nama ku eta we salira janten bahen oner kom alah ahong surahong dupi ieu teh caroge neneng Nyimas. Mang Ibro nunjuk ka Den Joni. Sumohon minantu ieu teh mang caroge Nyiwati. Kutan ieu teh caroge Neng Wati. Ahong surahong hapun ratu kasep. Nepangkeun Mang Ibro teh ceuk Mang Ibro. Harita sasalaman ka Den Joni. Atur nuhun tiasa patepang sareng abdi sepuh dupi linggih di mana. Tak abah mah palih kaler Aden di babakan jarak nunggal. Di kampung abah mah kasep lah. Manawi tadi teh abah teh ngaraos reuwas kasumpingan ku tuang Rama. Jalaran tos lami nembe tepang deui. Enggal we ku abah ditaros meuni ngargebi rada reuwas abah teh. Ai saurna teh bade munut tulung ka abah wireh di dieu sok aya nu ararane ceuk Mang Ibro. Manawi kitu mang tos aya kana 5 wengina abdi teh ngaraos kareueung we. Meuni teh sirikna 2 wengi sakali. Sok aya kukupingan nu teu kati ngajung krungna. Mun teu kati ngajung kiringna tumali kitu bade nyangakeun we ka mang. Mun dimaksad teh nyuhunkeun dipangtarekahankeun panginten tadi ge tos disangemkeun ku pun lanceuk. Yaktos leres pisan. Tadi ge parantos disaurkeun ku tuang Raka Nyimas. Nah, salajengna kumaha tu kedah aya naon syaratna abah? Ibu waras ibu cacih para mitra. Bari neuteub. Ke punten atuh Aden Nyimas. Mang hoyong lolongok heula ka pengker ieu ngiring nyuhunkeun di sarengan we. Kusaha we nu nyarengan nama. Sabeos sareng abdi we sepuh, ceuk Den Joni bari nangtung. Tah bangga tu sareng Asep oge. Mang Ibro tuluy nuturkeun Den Joni ka tukang. Lol Mang Ibro nempo ka kamar mandi. Lol ka dapur tuluy tatanggahan. Teu lila ka jero deui brai mukakeun panto hareup bari gegereyeman. Teu puguh kadengena kuno araya oge. Gilek malik tuluy diuk deui dina kursi atuh panto ditutupkeun ku Den Joni. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan idongeng. Mang Ibro terus nuturkeun Den Joni ka tukang. Lol atuh Mang Ibro nempo ka kamar mandi, lol ka dapur tuluy tatanggahan. Teu lila ka jero deui brai mukakeun panto hareup bari gegereyeman. Teu puguh kadengena kuno araya oge gilek malik tuluy diuk deui dina kursi atuh panto ditutupkeun ku Den Joni. Kumaha Mang? Pasuganda nanya bari neuteub. Aduh leres we Aden. Sawaktos-waktos sok aya nu sumping duaan. Nu saurang pameget salirana hideung meles. Nu saurang deui mah istri ka dieuna teh sapertos aya canakeun ceuk Mang Ibro tepat pisan. Sakumaha caritan ibu cacih kungsi ningali 2 makhluk di teras. Nu saurang lalaki sakujur awakna cakeutreuk hideung, saurang deui awewe di bubuligir. Atuh ibu cacih meuni muringis kalawan pokna. Aya canakeun teh canakeun naon Mang? Waduh katinggalina bari nyanak barang gitu suun. Neng duka barang naon Nyimas? Wireh neme aya nu ngahareos ka Mang. Saurna teh kaula ka dieu moal rek ganggu ka sasaha ge. Ngan rek nyokot barang kaula. Singsa nu ngampihan bari teu dipasrahkeun rek diajakan ka lembur kula. Tah kitu hareosna teh Nyimas, ceuk Mang Ibro. Barang naon atuh di urang teh apana? Daud ti kapungkur oge di urang mah teu kaselapan barang batur sagede beunyeur oge. Waktu urang adegeun imah ieu ceuk paribasana sarabuk samerang nyamuk ge teu aya kaselapan kumada batur. Ceuk ibu cacih ngarasa kaget nu lain bobohongan. Da nya ti baheula ge teu kaselapan teu katitipan barang batur. Eta atuh awewe lalaki nu nanyakeun barang teh. Awewe lalaki Mang. Pasugana neuteub ka Mang Ibro teu nu keur mukatasna. Atuh Mang Ibro ditanya kitu ku pasugana teu nembalan kalah jongjon kurah koreh kana jero tas. Duka teu kadengieun duka keur aya hiji barang nu diteangan. Atuh kitu deui Den Joni tonggoy melenguk tapi jero hadadana mah ngagerendeng kieu. Nyaan. Waspada dukun teh make nyaho ka 2 makhluk nu datang ka dieu. Tur disebutkeun wujudna nu saurang lalaki awakna lestreng hideung. Nu saurang de wujudna awewe bari 2 makhluk teh keur neangan hiji barang.
sedang dua makhluk nu nemongan ka aing jeung si Oji ge basa tas ngangkat peti dieusi ku duit jeung perhiasan kitu pisan. Duh dikamanakeun atuh eta perhiasan teh. Dituna deui ka urutna lebar mangkaning perhiasan berharga. Ari dibawa wae ku aing kana pasti dua makhluk teh terus-terusan ngaganggu. Saleheung ukur nemongan wungkul kumaha lamun aing dikaniaya ku eta dua makhluk. Harta perhiasan can kapemilik jiwa geus ngalayang. Kudu dikamanakeun atunya. Pasrahkeun wae kitu ka Marwati jeung ka indungna. Sina diparake kuduaan. Ari dipasrahkeun ka Marwati jeung ka indungna keneh-keneh aya di dieu. Sarua we jeung aya dina leungeun aing keneh. Lain ku kitu aing mah. Saumur nyonyohun hulu make ningali aya nu geus paeh bisa kaluar deui tina jero kubur. Bari awak beleger tapi hideung. Urang negro mah teu hideung-hideung teuing samoda eta makhluk. Dia meuni siga areng we lain heureuyan. Buk Jabri ge kuku Ramo leungeun jeung Ramo suku meuni nyarengklik. Nah jalma nu tadina ngelmu kan ajian Batara Karang teh meureunnya. Jadi denge-denge ceuk dongeng kolot mah jelema nu ngagem kana ilmu Batara Karang di mana geus paeh tura di ruangna tetep beleger. Hanya mun aya ilmu nama ku aing ditewak lah. Sugan-sugan we jadi ilmu pikeun aing. Mun aing nu bisa nulungan mah. Kitu gerendengna Den Joni ngarasa bingung ku perkara perhiasan kudu dikamanakeun nyimpenna. Geus kitu pasuganda nanyakeun deui ka Mang Ibro nu tas kurah koreh kana tasna. Ari eta mang makhluk anu neneangan barang teh awewe lalaki. Istri saurang pameget saurang Aden. Mung salira pameget mah hideung lestreng. Atuh istrina biasa we henteu hideung nanging katinggalina ku mang mah matak pikasieun. Coca sabelah buncelik, sabelah deui akong kolakna bae. Rambut ngariring kiwik bangun gimal. Cek Mang Ibro nerangkeun kaayaan dua makhluk. Eta kira-kirana bisa disingkahkeun ti dieu mang. Duka atuh Aden, teu tiasa mastikeun mang mah. Nanging insyaallah urang tarekahan kalayan disarengan ku pitulungna Allah. Tembal Mang Ibro atuh Ibu Cacih pokna. Kahoyong abdi mah pangalihkeun atuh mang kanu tebih. Sumun abah pangalihkeun kanu tebih bios perkawis kedah nyayogikeun sasajenna mah. Abdi bade meser mang naon priyogina. Kitu Marwati mairan kana carita anu jadi indung. Kantenan we kedah aya isa sajen maneneng. Naon wae atuh abah kedahna? Biasa we neneng kang isa sajen. Di antawisna dowegan kalapa hejo. Lemareun bako tampang bako mole surutu, bea sareng nog hayam, tos kitu gula kawung gula batu. Cai kopi pahit atuh teh pahit cai herang. Teras rurujakan atuh. Atuh ba teh neneng, saperti rujak kalapa, rujak roti, rujak asem, rujak cau. Cek Mang Ibro nataanna keur sasajen. Ibu Cacih pokna milu tumanya. Rupi rujak petis nganggo abah sumuhun. Sapertos rujak ieu bangkuang sumuhun. Sarang eta rujak bonteng atanapi jambu air. Atanapi rujak coel, atanapi rujak cuka mang. Cek Ibu Cacih. Kawas budak nyarita ka mana karep. Atuh Mang Ibro seuri kalawan pokna. Hahaha hong surahong. Nyimas mah. Atuh rujak petis mah aduh. Rujak cuka sareng rujak coel mah kang emang. Muhun atuh Ibu. Sapertos murang kali wae piraku karuhun di pasihan rujak cuka tapi rujak petis. La ilaha illallah. Lain rujak petis, lain rujak cuka nu dimaksud teh rujak tipung aci kawung. Cek Ibu Cacih bari nepak kana tak-tak Marwati. Ditanyakeun ku Marwati para mitra sadaya Mang Ibro atuh harita ge tuluy ngajawab. Teu kedah ngangge rujak aci kawung manyimas. Mangawe atuh neneng, bade barang galeuh mobilih kabujeng sonten teuing, mung kade hilap ngagaleuh daging. Teu kedah seur-seur teuing setengah ons watana bisa ons. Rupi dagingna daging naon abah? Daging naon we neneng asa ulah daging hayam. Temal Mang Ibro. Geus kitu Marwati jeung Ibu Cacih arinit ka warung bari mawa jingjingan hoe. Ari pasugana harita kacai heula sedang nu aya di imah lintang ti Den Joni jeung Mang Ibro keur ngobrol. Mun abah sing tiasa we ngalihkeunana eta dedemit kanu tebih bae lah. Yan hawatose kapun bojo su.
sareng kapun biang bilih janten teu damang we tina margana sing sieuneun ningal makhluk nu kitu geus ke ku abdi dipasian ka emutan utamina mah eta makhluk teh aya di dieu we ceuk Den Joni keukeuh sangkan makhluk anu nemongan sina disingkahkeun ku Mang Ibro majah teh karunya kanu jadi pamajikan jeung kanu jadi mitoha padahal manehna nu ngarasa sieun dumeh boga dosa ngabongkar pependeman harta waris ti hiji mayit. Insyaallah Aden manawi tareka Abah dikobul ku Allah da tadi ge Abah mung sakadar mang narekahankeun sakumaha pamunuti tuang Rama semun. Temal Mang Ibro tuluy ngobrol kana urusan sejen meuni aruplek pisan. Caturkeun Marwati jeung Ibu Caci inungna geus daratang tas meuli kaperluan sasajen. Kalawan harita kene diwadahan kana nyiru. Atuh Marwati nyadiakeun rurujakan sakumaha panitahna Abah dukun. Geus beres mah tuluy katarukang sabab Mang Ibro rek nyuguhan di tukang. Gek sarerea dariuk dina samak anu meunang ngamparkeun Ibu Caci. Atuh Abah dukun nyaeta Mang Ibro andekak sila bari nyinghareupan sasajen dina nyiru. Atuh areng sanu geus meunang meuleum ngelun dina piring seng ditilaman ku cuetan. Mang Ibro pokna bari ngareret ka Pasuganda. Mangga atuh Aden. Mangga Mang ngiringan we Mang. Temal Pasuganda bari ungeug. Asep mangga atuh. Mang Ibro ngareret para mitra sadaya ka Den Joni. Nyangakeun Abah lah. Mun nya kitu sakumaha disangemkeun ku abdi tadi siang bah. Tiasa ngalih ceuk Den Joni. Meni ayaku keukeuh sangkan eta makhluk sina eueuh di dinya. Lamun kitu teh mah keur Den Joni ngarasa sieun. Geus kitu mah para mitra Mang Ibro atawa Abah dukun ngalaksanakeun tarekahna. Mungaran meuleuh menyan haseup meuni meledeg atuh menyan tadi beuleuh. Ting perepet kawas uyah ka beuleuh. Gerendeng Abah dukun mapatkeun elmuna bari nyekel keris nu di kukusan. Leungeun Abah dukun nu dipake nyekel keris ngeleper. Beuki lila beuki tarik tuluy ngagerem kalawan nyarita Abah dukun robah jadi badan. Nuti mana Anika? Jeung naon maksud make los-los ka dieu? Da di dieu mah lain tempat Anika, ieu tempat sewa putu kaula. Gera unur bral gera miang tong hayang ngahiji pagaliwota jeung nu aya kene di dunya. Da Anika mah geus pindah alam numerna. Anika cicing di alam langgeng kalawan geusirna Anika. Kumaha? Hah? Oh, jadi Anika hayang nyaho. Kangaran kaula. Nya. Menang. Ieu kaula nu katelah Mbah Raksa Gumilang. Eta naon maksudna Anika tara-tara make aya di dieu? Tong rek ngaganggu sagala ka seueuputu kaula. Kumaha? Hah? Oh, pangna Anika datang ka dieu. Oh gitu. Oh, kaharti atuh. Nya teu naon-naon. Ceuk engke ku kaula rek dicaritakeun. Ayeuna mah geura unur bae heula. Cik Anika make ngagem ilmu kitu. Make ngarasa kasiksa jeung make mamawa harta. Da harta mah lain bawaeun ka alam barjah, nu dibawa mah ku sakumna manusia anu marulang ka alam barjah. Lintang ti iman jeung Islam katut ihsan. Amas salila di dunya nu dibawa ka alam barjah. Nya, ku kaula rek dicaritakeun. Asal Anika ulah rek ngaganggu jeung ulah ka dieu-dieu deui. Kitu carita anu nitis ka Mang Ibro Abah dukun bari pada malencrong. Iwati Den Joni nu gawena melenguk we da eta manehna nu boga dosa. Ngabongkar harta samalah perhiasan. Masih kena disumputkeun di para luhureun kamar mandi. Lamun ngarasa bingung teh mah Den Joni ngarasa bingung. Diserenkeun kanu jadi pamajikan sok sieun curigaeun, hayo disangka boga perhiasan meunang maling. Nyebutkeun ladang digawe pasti moal dipercaya. Piraku digawe kakara 4 bulan geus kabeuli perhiasan onaman. Nu jadi lain pangaji saeutik-saeutik. Komo kitu make aya panitik dinar sagala 3.
Para mitra pamiarsa, jadi tungtung nama keur Den Joni, kitu kumaha kieu kumaha. Kitu salah kieu salah, bingung teu mangi tungtung. Ari Mang Ibro nyaeta abah dukun. Harita teges sadar tuluy ngucapkeun istighfar jeung ngucapkeun hamdalah. Kumaha saurna ti karuhun teh Aden? Manawi aya wangsit ti anjeunna? Ceuk Mang Ibro nanyakeun bari ngareret ka Pasuganda. Atuh Mang Ibro mah henteu inget katitisan ku karuhun. Sumuhun saur karuhun nu nitis ka Mang teh. Ngusir we ka makhluk anu aya di dieu wawangunan teh kudu balik ka tempatna. Ngan eta ceuk karuhun Mang nyebutkeun, nyang kerek dicaritakeun kitu. Buka dicaritakeun ka saha jeung naon nu kudu dicaritakeunana, ceuk Pasuganda. Ukur bisa nerangkeun sakitu. Janten bade dicarioskeun kumaha Aden? Duh katuh Mang. Aduh. Teu ditaroskeun ku Aden ka saha kedah dicarioskeunana? Teu. Aduh. Manawi ku Asep ditaroskeun? Mang Ibro nanya bari ngareret ka Den Joni nu keur tungkul. Henteu Abah, tema Den Joni pondok. Atuh Ibu Cacih kakara nyarita. Hanya ka teu anu nanyakeun kudu dicaritakeun ka saha jeung urusan naon? Manawi atuh ka salah sawios aya amanat ti karuhun? Naha karuhun ti Aden, naha karuhun ti Nyimas? Danya kitu sepuh kapungkur masok aya we amanatna. Sumun Mang manaroskeun kitu teh bilih leres karuhun ti Aden atanapi ti Nyimas. Aya amanatna bari kahihilapkeun ku Aden atanapi ku Nyimas. Teu aya amanat naon di sepuh abdi mah atuh Mang? Sami sepuh abdi ge teu aya amanat naon-naon Mang. Cek Ibu Cacih sarua jeung pangakuan Pasuganda salakina. Sawios ai teu aya naon-naon mah atuh. Naroskeun sote bilih aya amanat ti karuhun Aden atanapi karuhun Nyimas. Cek Mang Ibro bari ngasupkeun keris kana tas geus kitu sararea parinah deui ka patengahan, atuh sasajen ditunda deukeut panto pager nu kapipir. Mang atuh Mang dileueuh caina bilih kabujang tiis teuing. Ditampi atuh Nyimas. Aden, Neneng, Asep ditampi. Mangga Mang, mangga. Temal Pasuganda Mang Ibro harita ngopi, teu lila ti sabada ngopi Mang Ibro tumanya deui. Pokna teh ka Pasuganda jeung ka Ibu Cacih. Waktosna see.